Mantap, Bek. Rek numpang nanya, Ai Imah Yanti di mananya? Kali itu lurus kayak di harap pertigaan. Lurus, Ai pertigaan, terus mantas pertigaan ke mana adanya? Bayar heula 2000 ka aing karena kong dibejaan. Bayar. Oh lah, sia teh wani nanya ka aing. Aing jauh di lembur ieu. Ge bayar deui 2000. Teu jadilah nuk nanyakan lain bae lah. Teu bisa. Si anggeus kagol nanya ka aing, kudu wajib bayar. Lamun teu mayar, sia mau bisa ngirim deui ka dieu sok wae ngah. Itu amat. Mangkana gara bayar. Ngaho 2002 angge dicekek ku aing. Tunggu sih ya. Ah, tadi sia. Sia ya, sia kayak lurus di pertigaan sia belok kanan. Ju lurus deui sekitar 20 meteran. Sia hareulah di dinya. Ju nanya di B kan di dinya. Kok nanya deui sih? Atuh lah. Sia lamun sampai tuntas akurat mah sia kudu bayar deui ka aing goceng. Bayar deui bae sih. Panggus lah, urang arek nanya nu di ditu bae. Sabodo eta mah. Pang ditu nuhunnya 2000 na. Panggus. Lumayan di Sukro. Oh, met aing hayang ah. Kok yang baik sih ya? Hayang lah. Kersel amat teh. Hes di baik itu. Kelar amatnya jadi pengangguran mah. Udang hes dahar modal deui, hes deui. Tambah bengkak bayi awak aing. Punten, Ai Imah Yanti di mananya? Si Yanti. Oh, si Yanti mah tah, kapipirim aing tah jalanna. Imahna nu war koneng. Oh, Tapi motor mah tunda bae di dieu. Soalnya ribet ke belah ditu mah jalanna sarempit, mau bisa lewat motor. tuh. Aman ya motor di dia. Aman lah, teuneun bae di dieu. Tapi motor asupkeun, lu dijalanteun bisa ngalanya batur naon. Oke. Asupkeun tah. Nitip motor heulanya. Oh, tapi bayar heula 2000. Bayar. Atuh lah bayar. Sia ka Alfamart ge parkir bayar 2000. Si amat sih jelema di lembur ieu. Endek moal ya. Panggus ya. Nah. Awas gerak ka ditu. Aman ya motornya, tangguhan. Oh, gerak ka ditu. Lumayan 2000 jeung beli cilok. Mang batu nak. Dek nasi sih ka dieu. Ih, Mang Didin gitu amat sih. Orang tadi Benjo mendak balik, terus Benjo nu Mang Didin keluar di imah. Haus ge gara balik sih ka ditu. Soalnya aing mendek ngopi ka si Desi. Mang, Benjo ilu atuh. Dek nasi piluan lah, ribet kena. Ribet kumaha sih, Mang? Orang Benjo cuma hayang ilu ngopi doang. Ulah, kena sih mah jadi pengganggu aing si Desi. Soalnya aing mendek ngopina sabari bobogohan, Jo. Kok bobogohan bae, kebosen. Atuh moal bosen lah Benjo bobogohan mah. Sia deui, geus sia mending balik. Beh, sia mending balik bae ka ditu. Mamang sia pasti nageh. Geus nyadiakeun huut di maraban sia di imah. Mang Benjo bebek meureun di Paraban Huut. Beut Mang Didin tah, kos ceker bebek. Ceker bebek. Motor saya. Oh, Benjo tahu. Pasti Mang Sandil matos nginjem motor. Mang Sandil lek ngojek deui meureun. Kuncinya nempel. Ijo bola. Mang Sandil lagi hees ya. Resep ya pemotoran. Oh, keliling lembur. Berat. Teh Desi, Naon? nek jajan teh. Nek jajan naon? Geus geura nyokot bemet, aing karesep ieu main game. Oh teh, bek, lu nyokot bek, kurang 1000 ewang bek. Met.
Met. Ya teh, 2000-an. Heeh. Orang beli ya. Bek sebenarnya bek. Nah, Pikat teh. Heeh. Bohong, Des. Si Memet mah nyokot waper segala. Oh, tah. Oh, Des. Ya, waperna ya disubutin di jero bajunya. Tuh. Cicing Memet ya, awas. Tuh, Des. Orang jadas ya Memet, meuli ongkoh kudu bae bari maling. Nah, ho. tebetah buku teh. Itu betah cenah. Siapa Met? Ampun, aing mah kudu tobat-tobatna. Ya sagala meureun subek maling kok si Memet. Henteu teh urang mah. Ho, Des. Cuma si Memet doang. Bisina aing mah. Geus aya Met lah. Di ditu ngobor. Awas ku aing Met, lamun maling jajanan di warung si Desi. Mantak digempesan ku aing bedeung sia. Din, kabeneran aya sia. Antar aing yeuh nuang baturan aing kerak mantes lahiran manehna. Ih, hari ge. Tapi sia mah motor, di lembur sabelah soalna rada jauh. Oh, geus gampang. Kayak aing naik motor heula tuh. Oh, geura ditu ge. Oke, tapi aing hayang ngopi heula. Kedeui ngopina balik di ditu be. Ih, aing haus ge. Geraan nya neangan motorna, ka aing nungguan di hareup. Oh, siap. Tangguannya diharap. Heeh. Kami met kesebek motoran yuk. Memotoran ke mana, Benjo? Keliling lembur be daripada keresel orang. Kok tuh jelas sih Benjo. Nyaho. Tapi aing asa pernah nempoi motor sasi tapi yo. Tenyaho. Tapi kayaknya iya motor bebaturan Mang Sandil meureun menang nginjel Mang Sandil. Soalnya ayana iya motor di Benjo. Anggeus hayu urang motoran yuk. Bohong aing mah, teu jelas ya mah. Dek naon motor tujuan mah. Rada edan ieu si Benjo mah. Kasubek ta anu kos jelema dan leupas. Mau geus lah, aing bung ilmu motoran mah Benjo nek motoran sorangan bae. Teu jelas ya. Kemana ieu motor aing? Udah nggak? Hai naon? Motor urang ke mana? Motor. Kok lu sih? Mangkana. Aduh, eta ke mana motor urang? Atuh teu nyaho. Pokona kudu tanggung jawab motor urang leungit. Nah, saya tanya tanggung jawab sembarangan. Tanggung jawab lah, ja urang geus nitipkeun motorna ti dieu ka AA. Jelema edan sih. AA lamun teu tanggung jawab ku urang dibejakeun ka mamang urang. Mamang urang mah polisi ka ulah macam-macam. Polisi. Oh. Waduh. Tapi yang tanya motor si ka mana? Kok bisa sih motor si anu maling? Bisa lah. Urang pohoan kuncina teh dicabut. Atuh eta mah katelageran sia keneh lah. Tetep bae kudu tanggung jawab. Kan urang geus nitipkeun ka mana geus mayar 2000. Alah, aing sama jadi musingkeun aing lajuna. Geus eta nggon di bae. Aing ngan motor sia. Aing laporan sekalian ke RT. Oh, Cicing saya di bae nya, ulah kemana mana. Udah dibawa kabur ya mah aing. Din, mana motorna? Udah, aing tadi ka imah dulur aing lagi njem motor. Orang motorna geus ditarik ku dealer. Aing mah, yuk kumaha ge yeuh. Lembang bae ge yuk. Bung aing jauh capek lembang mah. Diakep ge atuh ku aing. Bogah amat kangenahan sia eta mah. Ih, atuh sama-sama ngeunah meureun Des. Nah, aya si Benjo kabeneran mau motor. Ja, rem lah ja. Aya naon teh? Yo, motor saha sih tak? Opo kepo. Ditanya anak. Nyaho ditanyana kutilok bener sia. Aing minjem motor heula aja sakedeung be. Embung Ulah pelit Jo, minjem heula sakedeung. Kayak ku aing dibere duit sia ceban. No. Lamun 7.000 dek. Soalnya Benjo hayang beli seblak teteh tuti hargana 7.000-an mang lain 10.000 kumaha sih? Anggeus ja, paling dibere tah 7.000 ya. Tah, pas kebeneran Jo. Oke mang. Awas, Tapi ya. ulah kebel-kebelnya. Oh, tenang. Si awas. Tah. Des, Ayo, Dan mang. kadang. Bah. Oke, lumayan. Beli seblak Met, Bek. Saya manggi motor warna hijau Vario lewat dia tuh. Tadi si Bejo anu mau motor eta. Si Benjo. Oh bener deh, si Benjo anu mau motor ka dia tadi. Teh kuga tarawang bae eta si Benjo. Emang eta motor sadil di bawah si Benjo. Motor kurir. Motor kurir. Met,
Kurir anu tadi nanya alamat Cianti teh meureun ka urang. Oh. Itu tuh, motornya tuh. Oh, ya itu motor kok bisa di Mang Didin ya? Op, Mang, op. Aya naon sih Sandil? Mang, ieu motor kurir kunaon dipake ku Mang Didin. Atuh aing mau menang minjem teh si Benjo. Aing emang rada belon teh jelema. Ieu motor batur main pake bae. Jelema nangguan tuh di mah urang. Geus turun. Atuh mung lah, jai mah geus nyewa ieu motor ka si Benjo. Ya, geus nginjem heula aing sakedeung dia. Ulah ieu motor batur. Urang diancam rek dilaporkeun ka mamangna, sedangkan mamangna polisi. Polisi. Oh, soalnya ieu motor leungitna keur di imah urang, keur dititipkeun ka urang. Tuh, Dil. Si Benjo nongol, Dil. Ha, Benjo, kadi. Aya naon, Mang? Aya naon sia? Ieu motor kurir disewakeun bae ka Mang Didin. Ieu motor kurir tah. Oh, anu bogonan nangguan di imah tuh. Terus balikeun duit Mang Didin. Ih, balikeun. Benjo neuk meuli seblak, Mang. Sieun tadi tanya Benjo. Minjem heula, Mang. Benjo neuk meuli seblak soalna. Sayang lah. Ih, pelit botuna. Pelit sia anu boloon. Bloon sama Benjo, motor batur men bawa-bawa bae. Ini saya Din, jangan motor lain deh. Oke. Dasar Benjo idiot. Kalem botuna. Met, Bek, bantuan aing. Cang ya, halo aing. Siap, Dil. Bang, bang. Cing siap. Bang, siksa aing siap motor batur main bawa-bawa bae. Men bawa motor batur. Aing dilaporkeun ka polisi gara-gara sia. Bang. Cing, Gandil. gedeng. Bang, Benjo lu naik bae, Mang. Teresep naik mah. Mending kieu bae cang, set terus aing. Ya, ada be. Mau lah, Bang. Ayo orang balik. Harunya tuh hubungan nangguan di imah. Bang, Benjo naik bae, Mang. Geus cicing ulah lo yang naik. Bang. Gedeng. Ulah. Cicing naik. Lapok, saya tak kau siksa. Mananya motornya? Aduh. Cing sia. Motor batur men bawa-bawa bae. Ulo. Nah, itu motor aing tuh aya. Cing. Ieu aya motorna. Oh, dibawa ke orang-orang tah si Benjo bloon. Main bawa-bawa bae motor urang. Malum lah, rada kieu. Pantes. Paket lo bakene oh. Bang, lupa hasil, Bang. Cicing. Ayo, Kasih, Bang. kuaing diantarkeun paket. Kurang sekalian pikir si Benjo. Setuju urang tah. Kira naik jadi darup kan? Oke, siap. Kiran. Setuju. Ayo siksa bae. Tutup ngomong baik ya. Bodoh ke cicing sia ulah. Mari. Motor aing tuh berbeda. Mau sia. Aing jeung helm sia. Pakai helm tah. Pakai helm. Gas. Nah, siksa.